Pembelajaran karakter melalui program Sarana Ikat yang diedukasi oleh Kepala Sekolah PGRI Paungpek memberikan terobosan baru terhadap perilaku anak didiknya. Seni berinovasi melalui budaya Sunda memberikan sebuah contoh yang elegan dengan baik tentang tata cara memakai ikat dengan adab. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah. Ya, dimulai dari bahwa saya mengedukasi siswa-siswi SMP PGRI Paungpek ini dengan melalui budaya, melalui yang tersirat dari pesan-pesan budaya ini, pesan-pesan leluhur, yaitu melalui identitasnya. Jadi saya mengenalkan dulu dari bagaimana raksukan Sunda, mengenalkan dulu dari tutup kepalanya atau ikatnya, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap siswa-siswi karena apa yang kita pakai itu akan mempengaruhi terhadap geraknya. Nah, ini dasarnya saya memberikan edukasi tentang bagaimana dia mengenal karakter, mengenal jati diri Sundanya, jati diri bangsanya. Ada istilah nanti sing saha anu wanoh ka diri tangtu wanoh ka gustina, tangtu sing saha anu apal ka diri pasti apal ka gustina, apal ka bangsana. Melalui jati diri Sunda ieu diterapkeun ngalangkungan cara atau ngalangkungan ikat atau pamiayeuna mah seueur nyebatkeun tingkesan. Janten tina tingkesan ieu, tina ikat ieu langkung karena bagaimana karena karakterna numawi ikatna henteu nganggo ikat anu praktis anu patos janten sapertos ieu, cuman ieu mah ieu sing kuring mah ieu tina segi opat. Jadi syarat ikat mah kedah tina segi opat anu kusum kuring ka uninya. Nah numawi dina ikat mah dina tingkasan mah gaduh sasaran, gaduh tujuannya eta tina pasagi sangkan masagi. Nah, secara bertahap tina ikat ieu baris nganterkeun di anu dialajana sangkan jadi marasagi. Marasagi kumaha? Nya marasagi tentang dirina. Aya dina kasadaran terhadap dirina, aya kasadaran dina kebangsaanana, aya kasadaran dirina dina kawilayahanana. Jadi tanduna kana kama sareng nusana ka canak gitu kan. Eta sementawis kanggo dikembangkeun di SMP PGRI kita sekali deui ngalangkungan ngajarkeun cara nganggo ikat anu leres supados anu diawali tina pasagi supados keuna kana tujuanna nyaeta janten jalmi anu masagi, jalmi anu apal ka dirina, apal ka bangsana, apal ka Sundana, apal ka gustina. Ikat ini bisa dipelajari di setiap sekolah, ya di semua jenjang. Kenapa? Karena ini kan bukan hanya punten-punten ikat yang sudah praktis. Kan sekarang gitu, ikat yang praktis yang tinggal pakai. Nah, tapi harapan untuk pendidikan itu adalah selain sarana ikat yang dari segi 4 itu ada di setiap sekolah, terus ada juga edukasinya. Dan kebetulan saya juga lagi menyusun ini bagaimana cara atau metodologi kesiapan untuk pembelajaran melalui ikat ini. Dari SMP PGRI Paungpek Kabupaten Bandung, Aham Hadas TV mengabarkan.